di zaman ayeuna. Loba pangabutuh tapi telaksana. Hese gawe sapopoe sare dan morongkol wae. Terus urang kudu kumaha, ayeuna teh usul penyakit corona. Kudu cicing motong ka mamana di imah wayana. Gelisah teu boga duit saperak-perak acan, ka pamajikan can bisa mere keur jajan. Jajan jeung budakna keur meuli beasa. Gelisah teu boga duit saperak-perak acan, ka pamajikan can bisa ngaresikoan. Hirup asa rungsing nu naragi ngabri. Hirup karasa di zaman ayeuna. Loba pangabutuh tapi telaksana. Hese gawe sapopoe sare dan morongkol wae. Aduh Gusti anu Maha Suci, mugi abi kiat mayunan cocobi. Da kumaha keuna calik heula salami corona. Gelisah teu boga duit saperak-perak acan, ka pamajikan can bisa mere keur jajan. Jajan jeung budakna keur meuli beasa. Gelisah teu boga duit saperak-perak acan, ka pamajikan can bisa ngaresikoan. Hirup asa rungsing nu naragi ngabri. Otak riet sirah Nu sakola entong kana HP kitu, abi mah hoyongna kana kertas bae ditulis gitu terus difotokopi. Eta mah pan kana HP kumaha urang mun teu gaduh paket teh ya kedah meser. Ya urang ngaranna ge jalmi teu gaduh ieu aya keur teu gaduh. Sakola barudak ayeuna mah beda, kudu lewat HP jalurna media. Teu kudu ka sakola cukup we boga HP jeung modal kuota. Sok karunya palengpa jalma sangsara, teu boga HP komo meuli kuota. Kaca pindung papanan jalma teu boga, aya aturan kieu kasiksa. Normalkeun sakola kawat zaman baheula, budak dialajarna meja. Budak bunga kacida babaturan loba guruna ngajar luar biasa. Sok karunya palengpa jalma sangsara, teu boga HP komo meuli kuota. Kaca pindung papana jalma teu boga, piraku sina minjem HP tatangga. Madaratna diajar dina media, loba kaanehan nu sagala rupa. Sagala situs KB aya di dinya, dimulai iklan jero calana. Normalkeun sakola kawat zaman baheula, budak dialajarna meja. Budak bunga kacida babaturan loba guruna ngajar luar biasa. Normalkeun sakola kawat zaman baheula, budak dialajarna
ajarna meja budak bunga kacida babaturan loba guru ngajar luar biasa guru ngajar luar biasa. Realita di zaman ayeuna kahirupan menikah rasa susah mere bantuan loba nu salah nu beunghar menang nu sangsara susah lumpat ka lembur tatangga murencem emas masa gala nampak giliran ini mah beda ngan saungkur ditanya jeung didata. Aduh karunya pisan kanu jompo sauna bade kenging sembako dimana geus sagala dipoto nyatana masa ukur di bobodo sing sabar we ka jelema rusa-rusa dia coba antum jadi gelisah gedekeun terus kana ibadah yakin Allah mah pasti mere berkah lumpat ka lembur tatangga murencem emas masa gala nampak giliran ini mah beda ngan saungkur ditanya jeung didata. Aduh karunya pisan kanu jompo sauna bade kenging sembako dimana geus sagala dipoto nyatana masa ukur di bobodo sing sabar we ka jelema rusa-rusa dia coba antum jadi gelisah gedekeun terus kana ibadah yakin Allah mah pasti mere berkah yakin Allah mah pasti mere berkah. Waktos hari temah mudak rakyat kaditu kalian nitipkeun wasiat balas hayang jadi pamimpin hebat dan dukungan ka masyarakat modalkeun janji nu can buku bukti kabeh jalma didata hiji-hiji dimulai nini aki-aki berjuangkeun supaya bapak jadi ka bapak anu di luhur ayeuna geus tara terjun ka lembur ka bapak anu terhormat ayeuna hilap ka masyarakat secara waktos harita can jadi obrol ambisna janji geuning kieu pas bapak geus jadi harita janji bari teu bukti obralkeun janji nu can buku bukti kabeh jalma didata hiji-hiji dimulai nini aki-aki berjuangkeun supaya bapak jadi ka bapak anu di luhur ayeuna geus tara terjun ka lembur ka bapak anu terhormat ayeuna hilap ka masyarakat secara waktos harita can jadi obrol ambisna janji geuning kieu pas bapak geus jadi harita janji bari teu bukti. Pusing hanya kalau pilih. Aduh, Ceng. Riet nih ali dina berita di aturan diperpanjang deui. Dulu itu. Beneran? Nah, bisa diperpanjang? Darurat. Yo, pemasukan. Beki baleuy. Beuki ngulapes. Namun cek si eta teh man rungkad.
level 4. Oh, saya geprek itu kalau lada. Iya, benar. Terus kudu ngantu orang. Kudu nyanyi atuh. Oke, siap. Mang, anyar. Tarik break. Tina A. Oke. Siap. Siap. Siap, Mang. Corona datang, pemasukan jadi kurang, usaha corecang, aturan diperpanjang. Bantuan eueun datang, di imah hayang madang, naragi geus datang, kudu kumaha urang. Sabar, 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 tawakal. Kopi acan, aing pusing liar karena otak montok kopi itu liar nyawa itu liar. PPKM diperpanjang, asa beuki kalah hariwang. Poe Senen kuring ngahenet, poe Salasa kuring nalangsa, poe Rebo kuring kurbodo, poe Kemis kuring meringis, poe Jumaah kuring tugena, Sabtu Minggu nyeri huntu nyeri hulu. Di Salopa Kaciga Thomas ngaku ka Bandung, cicing di Banjar kuring geus era, Tanggi jeung Teh Himas utang ka warung acan ka bayar. Kapamarican ititi kopo kacibala narik kalaka hujan, pamajikan menta resiko, udah nuletik cering menta jajan. PPKM diperpanjang, asa beuki kalah hariwang. Poe Senen kuring ngahenet, poe Salasa kuring nalangsa, poe Rebo kuring kurbodo, poe Kemis kuring meringis, poe Jumaah kuring tugena, Sabtu Minggu nyeri huntu nyeri hulu. Di Salopa Kaciga Thomas ngaku ka Bandung, cicing di Banjar kuring geus era, Tanggi jeung Teh Himas utang ka warung acan ka bayar. Kapamarican ititi kopo kacibala narik kalaka hujan, pamajikan menta resiko, udah nuletik jering menta jajan. Disingkup karaja pola, lamun mapah karasa capena, ieu hirup asa serba salah, dibere wabah virus corona. Rek nikat menang manuk cacing, ditewak kabur ka astana, rakyat ditanda caricing, tapi temasihan solusina. Isuk-isuk jajan beli bandos,
berang ngadahar buah korma nunggu lutuk teka bere bansos padahal aku kena dampakna. Sanggup poe dina boboko manggih lalap na teh buah jengkol tunggang poe kuring kur bobo dina kasur bari jeung morongkol rek ka Bandung naik motor Vespa parem mesin dina tanjakana kuring geus bingung era kumitoha tunggal poe diinjem beasna eta jaring anu Mang Jamal sok di aku nate ku Mang Yana kuring geus hayang hirup pisan normal sakumaha hirup biasana si Egi ngukur anak domba lamun marah tara di calana mugi Gusti abi ngadoa sing guragiru nyikah corona. Si buncir lain itu teh. Oh, buncir kabar Cir, jika ta sahur. Cir. Dia gerak. Dia gerak dia. Nah, tengah gegag. Sok lompat atuh. Wah, Lain jadinya jago banget. Ayo naon. dia gerak cir. Diuk gerak diuk di dia. Nyai naon. Kurang nyanyikan lagu ieu spesial jang buncir Boga ya. lagu jang maneh bae nyanyiikeun maneh. Sugan eling mah teh. Lagu naon. Teu dengekeun we sugan we aya hidayah sageus ngalenge lagu ieu nya. Sok sila atuh sidakep. Nya. Kamu kayaknya siap. Bram siap mainkeun. Siap. Laguna Judulna teh Buncir cir. Buncir montong lalawora nya. Bae cir. Nah lalawora. Pokona mah kupingkeun nya. Nya siap. Siap. Sok kawitan. Siap man. Siap Bram. siap. Awak jangkung gede kalakuan budak SD sok anggeran lamun geus beurang sok ka WC api-api gigi padahal sok are-are bari mekel udut minum sirup ABC rajin ngabuburit amen disangka puasa tiba datang maghrib maneh sok milu buka datang memes subuh maneh sok milu sahur beres dahar sahur lalu dina kasur kita sholat subuh besena ewe kutundu sare hudang berang ameh buka tere datang tiap waktu sholat kelewat tuna diliwat nu penting mah cenang ning suasana taman mentong lalawora kena ibadah puasa segala amalan dapat turun kawasa mentong asa jongjon kurang tertidunya ke bakal karasa lamun geus dicabut nyawa hirup di suryangan hirup rasa kali biar kesempatan telah ibadah ka Gusti yakin geus maot mah moal bisa hirup deui tinggal mayunan sagala panita di Gusti. Datang waktu isya kalah nangkring di pos ronda ngumpul jeung balatna bari ngopi dina meja atur mata rawe yen kalanjut digaple bari surang seuri bari jeung eser arepe montong lalawora kana ibadah puasa segala amalan dapat turun kawasa montong asa jongjon kurang tertidunya ke bakal karasa lamun geus dicabut nyawa hirup
can sakedak deui THR can katingali tapi hoyong meser atuh religi pamajikan hoyong meser atuh sarhi budak nu kahiji ngadata yang peci budak nu kadua anu elok hiji geus dijelaskeun angel dateng hati THR tahun ayeuna can pasti sing sabar ayunan zaman ayeuna nu serba sepi sing sabar ayunan zaman nu serba beuri sing sabar ayunan zaman setitik waktu penyakit sing sabar ayunan di zaman nu keur hese ngalah duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Abah Otong anu kasep teh mohon. Tah ayeuna teh nuju usum corona. Hoyong nyanyikeun lagu Tong Ciling Cingcat cenah kumaha cenah kitu wae. Mohon siap atuh nya. Ayeuna pamitos kitu mah lah atuh da sekedah dibahas deui nya. Ayeuna mah goyangkeun wae brik jab brik. Goyang brik jab brik. Oke. Brik goyangkeun brik ah. Siap. Tong
moci bisnis wajib kabel disdi hakanan ku berit kuring ngahelas hate ngajerit usaha zaman ayeuna sulit solusina ieu kumaha di harapan masa depan ayeuna usaha meuni hese kacida komo dagang awet kabina-bina cobaan ngojek hese penumpangna dagang bandrek eueuh pisan nu meulina kuring nepe akan geus kumaha sangkan hayang menang duit can bekelna diseret ayeuna lobakeun doa mugi abdi kiat bayunanana dina cocobaan nu sagala rupa dimulai dagang jeung